Mulai pertama oplos kuno gelo dek kumaha ngaguguna rakyat kanu kitu patut. Pak ibu teh setuju kana omongan kuring? Heuh atuh ibu nu ngomongna. Termasuk nana gerhana tong legeg tong sombong. Nah mah jeung ulah kuring bisa ceramah di dieu lain kuring nu berjasa. Saha nu berjasa? Hiji jamaah, kadua nu ngulem. Jamaah aya nu ngulem eueuh, dek naon urang ka dieu? Nungulem aya jamaah eueuh narek ngomong jeung temok gitu. Matak manusia jadi gede teh tinu leutik, matak geus gede kudu nyaah kanu lain lalege geus galede teh ngewah hayang dituar teh. Matak nu ngaran hirup urang teh butuh ku batur, tong coba-coba goreng jeung batur. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur? Naon sok? Lamun lain nafsu unggul eusi hate nu sanyana. Bener? Mun urang dia juga loh ka urang babuh henteu jeung ngewa kunaon emang geuleuh aing makanana gerhana teh aya naon eta hate babuh ge henteu juga leuh. Matak cek agama tong disingareupan ku sifat resep, tong disingareupan ku sifat ngewa. Lamun jelema geus resep ngomong goreng ge bakal alus da resep. Lamun jelema geus ngewa saalus-alusna omongan teu keuh moal balik di dengena. Saalus-alusna Bapak Kades nyieun program disingareupan ku jelema nu kotor hate anger moal kapake. Bener ya? Sakeren-kerenna Bapak Kiai ceramah tiba heula di Garut di tempat ieu anger disingareupan ku jelema nu kotor hate mah anger moal kapake. Matak geus urang menyingareupan jelema be aja teu kudu ribut. Matak kahaja kuring make baju biasa, calana biasa, ngomong biasa, hayang dianggap manusia biasa, mung dianggap jelema luar biasa. Matak datang ka dieu teu kudu keprok. Teu kalah asa rek diadukeun jeung Japati. Da kuring ge sadar ajengan malain ngarak kieu. Udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek tas bede cekelah. Kurumuy ajengan sarupa kitu rangkuh kabeh wilujeng sumping al mukarrom da urang mah turun tina mobil. Well kuat eueuh assalamualaikum. Datang dia asup ke tempat panitia dicana ku pasukan sorban kuning. Ku panitia daratang teh panya teh marenta doa PT lain nyarokot HP jeung minta dipoto. Tapi kuring sadar, kuring teh manusia biasa, matak baju biasa, celana biasa, ngomong biasa. Sunda, mau nurutan juga ibu. Ibu muka budak ya geuning, sok gaul, sok modern. Awas jangan main sisi balong nanti teu kejebur. Awas jangan main sisi solokan palid keh da teu eucereug teh. Lol akina ti kota, woi cucu kakek dicari-cari gok di dieu begitu balik. Kalau badahar jeung hulu asin ngerasa atuh ngerakeun pisan. Mata kuring mah urang Sunda nemongkeun budaya Sunda mata kapribadian ge kapribadian Sunda. Bisa atuh kuring ku Inggris bisa. Nah atuh teu ngomong ku Inggris ibu jangan abdi lieu. In the name of Allah the merciful the compassionate ngartos teh. Boro-boro ibu urang gimana ngapalkeun ti magrib. Matak tepikeun ku bahasana, tepikeun ku rasana, tepikeun ku jiwana sehingga ladang ngaji ngajirim dina dirina ngajinis dina rasana ngabuju dina bentukna. Tah ladang ngaji teh ulah jiga orai. Apaan orai mah ganti kulit ngan ngaran anger orai. Jadi pengajian urang mah kunaon batur teresep kana pengajian urang, heuda urangna teu robah-robah. Nu robah teh ukur tiung, ukur baju, ukur majelis, ukur ustad, ukur tema, ukur acara. Ari hate anger rungsing, nu rudet ka salaki anger, nu memusuhan jeung dulur anger, nu pasea jeung tetangga anger, nu kumet pedit marebutkeun warisan anger. Pangajian ge anger, ngaji nu mana nu keur dipigawe sabenerna. Weh. Aduh, rumah sawanya. Coba balik ti dieu teh robah eusi hate, dosa ka salaki, balik ti dieu geuwat tangkep aya. Pancek salaki teh kunaon mamah euy ngaos jadi lebah tobat. Urang mah yakin isuk bakal dititah deui pangaosan mah ngaos deui dinten enjing. Kunaon bapak meh urang mah ngaos ka abdi eta resep ku robah eusi hate lain robah tiung. Lamun robah tiung jeung baju salaki jadi musuh terbesar. Senin bodas kabeh, Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, Kemis ungu kabeh. Cek salaki teh ka mana deui pangajian aran deui mah. Naon mana teh kafir? Kata kasalaki nyebut kafir, lain bab kafir jangan karena babatok haban melian baju. Ukuran manusia lain bajuna Pak, tapi ukuran manusia akhlakna tah eusi hatena peka matak tina bismillah teh jang ngaji teh sing tamat bismillah teh bisa ngapu. Kecakannya balik ti dieu. Nah yang kena puncer karena luhureun kenteng. Tuluy maca bismillah ngagulutukeun maneh modar ibu.
cek ibu terada kelok cek manehna keneh bismillah bisa ngapung geuning dipecahkan ngadon paeh tatangga dalam nu ngapung teh lain awak ngapung lain awak teh boga jangjang tapi nu ngapung teh adalah rasa. Bismillahirrahmanirrahim kalian nyebat asma Allah ar-Rahman nu maha welas ar-Rahim nu maha asih rasanya rasa asih rasa dede longok tatangga bisi teu nyangu gebro bere toong jompo bisi teu boga imah pangyieunkeun aya yatim pangnyakolahkeun rasa asup ka ditu kumaha lamun yatim teh anak urang kumaha nu teu boga imah teh lamun dulur urang kumaha lamun nu sangsara teh balad urang tina bismillah gitu tamat-tamat mata boro-boro 30 jud saat setrip bismillahirrahmanirrahim ngacung saha nu geus mampu bigang rasa nu bermain Pak bener kalau kahaben dilekah lekoh Quran teh aya teh ngahina batur anger lekohna sia teh malieur lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa ngarah aya tuturkeuneun batur contoheun batur ulah lekoh maca Quran tapi bubar lekohna maca Quran ngaledek batur ngahina batur nu lekoh teh geuning karek Quran can ucapan dina Quran mata bahasana ngaji teh ngajirimna diri ngajirisna rasa kudu ngawujud dina bentuk wujudkeun atuh bismillah teh awak ibu nyahan asihan dedehan someah daredeh alus budi hade basa asa kampura eta geuning eusina bismillah nu kadua jangan ngaji teh sing tamat bismillah teh anjing galak ke moal ngegel cobaan Kang engke balik ti dieu sugan we aya nu miara anjing paledo ku akang cenah ngudag tanggeus ngudag bismillah digegel ceuli geuning itu cenah ku bismillah anjing anger ngegel da lain bab kitu tapi bismillah teh torekat naon torekat amali artinya torekat gawe lain macana tapi gawe lamun akang deuk nyaah ka anjing batur galak beak dikarep nyokot sangu alungan nyokot tulang babetkeun dihakan ku anjing punten nyebut hakan da anjing dihakan ku anjing sampeurkeun isu moal ngegel acan itulah bismillah pan urang mah bismillah teh karek lapadna can nyaho eusina can asup kana jero hatena mata bismillah dina bibir kalakuan anggang tina bismillah aduh kena euy loba nu ungeuk demi Allah caritana ibu alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah nah hate asa kapuji wae dok tahajud OTW tahajud geuleuh atuh da muli kongkorong cepret bete alhamdulillah dapat telegram dari suami kumasia imeh teu ari di beja-beja ka batur ge kata teu ari mah panas baturnya taraweh karek 3 poe alhamdulillah taraweh ketiga lancar kaopat kalima statusna soreng eureun tarawehna mana alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi naha hirup urang asa kapuji wae geus ngarebut hak Allah naon pujian tina awak urang da jelema daek didaekeun jelema alus dialuskeun jelema pinter dipinterkeun jelema hebat dihebatkeun jelema capetang dicapetangkeun geuning urang mah moal teu boga naon-naon mah kada kudu bika sombong nana gerhana capetang nyarita ku alo dicapetangkeun cabut capetangna moal becus naonna mata kirup manusia pek geura bersyukur artina tumarima bulu panon geus alus pondok antep tarimakeun pan ngeunah kucap-kucap teh hampang ieu mah tara narima bulu panon ka luk-luk ka luhur bari meuli 300.000 panempo urang teh kuajigan nu cacingeun kiceu balik ti dieu mau motor gelebuk angin badag nilep bulu panon duanana ti kusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah dudut bulu panon halis geus alus da jelema teh kadang-kadang ngarerepot diri atuh Pak halis geus alus da halis nu manyangan tong riweuh ieu mah krok ganti ku patlon balik ti dieu pas ya jeung salaki naha leungit hiji awak montok betekok gede antep dipoto teh entong nyangeyeng kieu tagogeun we sing kieu yeuh ai jadi jelema nu narimakeun mah cinta ibu naha dipoto teh nyangeyeng ngarah ka tempo langsing eta teh penipu ai dina foto pepena langsing dina kieuna yai kuat boplong gede penipu banget mah diurus lain difilter sing tumari mah salaki mere duit leutik tampa ngarah jongjon hirup nuhun sakedik eta teh kesang ngeunah ka salaki ieu mah dibere leutik deng nah teh keneh lalaki teh kesang lu atleet ngoprot bari capek bari lungse bari teu ditarimakeun kupur ka salaki moal ngeunah na rumah tangga darenge
dek leutik dek gede ngaran-ngaran ibu boga salaki aya nu ngusahakeun kesang lu atlet kesang ngoprot eta teh ngusahakeun ibu wajib ibu tumarima kana pamere salaki dek leutik dek gede ibu monyong duit leutik nah kana naon teh baheula teh jeung sia teh sangsara we hirup teangan awewe mah anu teu boleh tumarima sanajan dibere duit leutik ditarima komo nu gede bakal dibikeun ta eta lamun pamajikan tumarima ieu mah nu gede tara narima nu leutik kadung kukulunu dibere gede ge teu sararudi jadi judulna teh tumarima narima hirup sangsara tampa sing sabar hirup beunghar tampa sing kuat sabab teu saeutik jelema beunghar kalimpu dan ku harta jadi pedit lebar ku hartana akhirnya disokot ku rumah sakit lebok tah nya nu sangsara mah teu kudu zakat teu gablek malahan keur ngabangun masjid nu sangsara boga duit 10.000 mere 1.000 tong dihina gede hareupeun Allah 1.000 teh da kaluar tina 10.000 nu beunghar boga 500 juta mere ukur 50 juta leutik hareupeun Allah 50 juta keluar tina 500 juta talung nu 1.000 keluar tina angka 10.000 matak di akhirat jaga nu miskin jadi saksi tina harta jelema beunghar matak nu beunghar kudu balagor kana miskin teh ngarah kasaksian pan kata ditanya di mana harta dipake naon nabog si miskin abdi gusti saksina hartana dipake nyieun imah abdi gusti saksina hartana dipake nyakolahkeun abdi salamet di beunghar saha nu mere kasalamatan tah si miskin jadi saksi tina harta nu beunghar ngan lamun nu beunghar kumat wilujeng si miskin tanu ngadegungkeun hulungna kitu di mana harta dipake naon dianggap fakir miskin gusti nolol fakir miskin di surga waduh gusti dagor babatokna mata urang ngejeun ka bang emok teh si eta anu kumadna tuh itu percaya mata hirup teh butuh jelema beunghar teh kudu miskin jelema pinter butuh nu bodoh mata hirup tong sok ngaledek jelema bodoh lamun leungit nu bodoh pinter kabeh saha ceramahna tuh ieu mun palinter kabeh ceramah keur naon nabeunna gerhana mata abdi ngadoakeun teh geus ibu mah petong hayang ceramah ai Pak Kades nu mana Pak Kades atos janten Kades entong ngalamar jadi ustad entong sok we tuluykeun jadi Pak Kades eta hayang na gerhana jadi ustad jadi Kades embung nah teu kaharti paingan Pak Kades samutan sakedeung da eueuh panitia ngamplopan urut samutan coba jadi ustad batuk saeutik ge ibu balik teh ngemol amplop ongkoh dus ongkoh mata atas Pak Kades tuluykeun jadi Kades tah ada dituluykeun jadi ustad pek tuluykeun jadi Pak Kades tos sabaraha periode Pak Kades wah senior tiasa 3 kali ya tah Pak Kades hareukeun ibu buka jabatan da mastah kana mah jangar nying hareupan merah putih eta teh koperasi merah putih anggaran kudu dialihkeun pan kadinya aya rakyat pan teu pati nyaho cani hareupan rakyat anu aneh beunghar heueuh gedong boga sawah boga kana BLT hayang sing garablek pikir imah boga sawah boga mobil boga budak sakola geus cukup berarti tong ngarep BLT ieu mah nu kitu patut mudahkan desa-desa rada gelo gitu sing kitu kenaon ibu nyarekan Kades patur menang BLT aing teu ibu mah motor boga sawah boga imah boga budak sakola nama kejang hayang BLT ganeng sia ustad melan Kades gitu ieu bisi lain milik urang di daharku awak urang jadi panyakit nu dicokot 600 nu dibikeun ka rumah sakit mah bisa jadi jutaan lain milik urang eta milik fakir miskin matak jelema nu sadar kana kabeungharan moal Pak Kades moal narima BLT di mana emak narima ge pangmikeunkeun ka fakir ka miskin tak eta nu beunghar anu sajati merdeka hirup kitu aduh Pak Kades hatena kieu teh lebok cenah kabeh hatena teh kitu lebok hayang teh kadarengeun mata hirup lumantung eusi ibu kudu era ku hayam pan hayam teh nyaho Quran teu apal hadis tapi sumujud ka Allah taala kudu nyubadanan kewajiban kanu ngaran manusia buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber ti vitamin ti kotokna eueur aduk tulangna apa ieu kaum sebelah hayam ditita sujud ka manusia dipek baekeun kabeh hayam kabeh awak hayam bulu hayam ti kotokna endogna tulangna pek keur manusia jadi sumber gizi
sumujud ka Allah hayang ku cara kitu. Coba ari manusia. Matak lamun manusia tanpa hirup jeung Allah, wah geus lain manusia. Ulaika kal an'am balduhum adol. Manusia lebih ata adol tibatan sato. Domba lapar nu dicopot daun sampe, tapi manusia lapar daunna didulut sampeuna dirabut, jerona digoreng, kulitna dihakan, atuh pagarna dilek-lek, nu bogana dikadek. Ulaika kal an'am balduhum adol. Lebih ata adol tibatan sato. Bener. Cing hirup teh atuh manusia mah teh mungkeun manusia ulah jiga laleur. Pan laleur mah cicing dinu kotor napalkeun kok kotor laleur cenah kaditu ngomongkeun ieu kadieu ngomongkeun si B bening aku goreng batur laleur guguru mah tuh tina madu kaluar tina nyiruan enteupna dina perkara nu alus nyeusup saripati kembang nu alus ngalahirkeun madu nu alus lamun jelema geus jadi madu boro-boro kolot budak leutik milu resep amis omonganana. Kunaon batur ngewa ka urang peuheur ngomongna nu teu salat jika doma disuluduk ku sararea tong sok kitu batur teh urang teh batur ulah ngajadikeun batur musuh urang tapi batur teh sahabat urang kitu atuh geura sok hirupna mindset pola pikir anu kudu bisa dikembangkeun bener ge nah atuh nagaraana beda ti batur beda sote bajuna beda sote awakna, beda sote wujudna, sahadat sarua, kiblat sarua, nabi sarua, demi Allah sarua. Nah, bagi jeung kudu riweuh. Ai baju manya kuring nu make, kuring nu meuli, atuh pantes jeung teu madewek we. Gimana Bu? Dari disebut pantes kuwi bawa receh. Tuh. Keun atuh urusan kitu mah sahadat kuring sarua. Kiblat kuring sarua, kiblat Ka'bah Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala nama jeung kudu ri. Deuk neangan kasalahan naon geura sok pikir. Matak teangan mah entong nu bedana tapi teangan nu sarupa. Sabab tugas jelema teh beda-beda. Beda-beda. Pokoknya tak mamah hayang ngeulem ceramah teu bari curhat tah, mamah dedeh ulemna ulah urang. Dan mamah dedeh mah bagian anak, mamah dan aa curhat dong, iya dong mah, cara abi menyaburutnya tuh usaha apa? Omongkan ke mamah dedeh. Paling cek mamah dedeh datang ke kantor desa nyen BPJS sopak di bengke tanah. Mamah ngulung ceramah teh hayang keras, huras. Habib Bahar, Habib Riji. Mamah ngulung ceramah teh hayang nerangkeun tentang karuhun Jawa Barat, Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang. Mamah hayang nu bari sholawatan, Kiai Salimul Apip ti Kota Waringin. Mamah hayang nu lentong, Agim ti Geger Kalo. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya AA bisa hadir di Garut. Bagaimana Ibu senang berjumpa AA? Ya Ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit ya, karunya kapan itu ya kudu ngamplop kedua AA gimana mama ngulam cara mana hayang ngebari nyanyi Roma Irama bari nyanyi dawana ketalung lagu Roma Irama daripada lagu nu aya nu buka di kijos tetap jangarkan sirah matak budaya artinya buda jeung daya buda budi daya kuat teh hiji negara kuat teh hiji bangsa gumantung kuatnya nyakelan budaya eta sorangan nolol Idul Fitri kolot baheula nyieun eregan rantang dieusian ku daging jeung enog dituliskeun dulurna nyai ka dieu anteurkeun ka dulur maneh ngarah naon eta eregan rantang dijieun dulur kuat jeung dulur henteu ngarasa batur leungit budaya kitu pan ayeuna karasa dulur asa batur asa lamun dulur beunghar kakara di aku lagi coba dulur sangsara kelebah aja kita mah wadah weh jadi babu dadakan leungit budaya siapa ong budaya bahasa urang lamun nyangu baheula mah dina seek make asupan
memeh barang dahar diakel nepi ka tiis matak eueuh penyakit diabetes. Bangsa Cina datang ke urang bawa Magicom apan barang hakan ge ditiupan ongkoh. Sedengkeun eta teh lamun sangu anu panas kadar gulana naik matak paingan terjadi diabetes kadar gula anu tinggi. Matak pinter kana kolot baheula cek urang. Leuweung kunaon leuweung hejo lemok tutuhan curcor cai ti wahangan lebeut ku bebeungeun loba ku alaeun nah ari kolot baheula eueuh mantri-mantri acan tapi leuweung hebat kunaon sababna ceuk kolot kade eueuh leuweung larangan eueuh nu wani nyokot rok-rak acan coba ayeuna leuweung beah botak matak nolol hujan banjir nolol haldo ganggarateun cai saha atuh nyeun karuksakan tong nuding Allah zahara fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidinas nu nyieun karuksakan di alam dunia di luhur di darat di laut teh sarakahna manusia bener ya sehingga baca ku urang kabeh baca Allah aduh sok ngagayem lapar terus ayo gagayem habun matak budaya naon ari budaya mana ada ayeuna ada tradisi kebiasaan matak kolot baheula mah dakwah teh gumantung kebiasaanana masing Garut kebiasaan Garut, Banten kebiasaan Banten, Tasik kebiasaan Tasik, Cimaung kebiasaan Cimaung, Bandung kebiasaan Bandung, matak arasup dakwah nata. Nah dibaca heula ibu pan bahasa ke beda antara Garut jeung Bandung. Maraban hayam da geus beda. Pan di Garut mah maraban hayam teh kur titi. Mata hayamna teh alus kongkorongokna teh. Bawa ka Bandung, pan Bandung mah geus rada teugeg bahasana. Kur titi. Kur titi. Bari nyiniran minantu bener hayam barang lebok beuki usaha tara. Bari gigireun minantu mata kajian hayam pelung bawa ti Garut, kongkorongokna teh sapotong. Nah dicekek ti korona ku minantuna. Kemarin udah pernah atuh ngajang ke orang Garut malalantong punten kalangkung Garut bade ka mana bade ka payun jelema geus di warung payun di dieu keneh hebat Garut mun Bandung mah teu geus ka mana euy Bandung ka warung beli naon euy tatanya tuh gitu Bandung aya nu wis teu geus Banten matak dina maca salawat ge Banten mah hohoak salatullah salamullah acing beda jeung Garut mah jadi aya nada dangdutan salatu ho salamu ho ala rasulillah nah Bandung jadi es lilin Allahumma sholli ala Muhammad Bandung es lilin mah cece kan baik Garut, Banten, Bandung baik maca sholawat beda da anggar nu dibaca masarua sholawat keneh sholawat nama teh jeung kudu paseaku beda angka 10 ge 5 tambah 5 10 salapan tambah 1 10 8 tambah 2 10 7 tambah 3 10 genep tambah 4 10 12 kurangi 2 ge 10 berbeda cara tapi satu kita tujuan beres mun hirup kitu eta mah loba saban geureum bae ka batur teh hirup teh ngewa ya. Mata krama irama dakwahna ku nyanyi asli sehingga budaya eta teh dipake alat keur mempertahankeun kemerdekaan. Apa negara orang teh pernah dijajah? Kusaha dijajahna? Ku 5 negara, Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. Portugis, Inggris, Perancis, Belanda, Jepang. So, Portugis, Inggris, Belanda, pan sararega apal nu pangheubeulna teh Belanda saking ku heubeulna Belanda cicing di negara urang Garut mah ka Belanda ngahargaan nepi ka nyebut lagi walana berarti ieu teh alona nah dari Belanda mah gara de irung ieu mah sagede kutil kieu ka Belanda teh nyebut teh bapak walana nolol Jepang 3,5 tahun Belanda 350 tahun cenah 360 tahun cenah teh nyaho pangsa kedeng nama Jepang 3,5 tahun mata bahasa Jepang ge aya di Garut kali kata garobae hei Jepang kajajaden gitu
Urang Garut bareng jeung urang Belanda, cek urang Belanda duigen teh kalapangora pan asup kana leta Sunda mah janten dugan. Portugis, Inggris, Prancis, Belanda, Jepang ngajajah bangsa urang. Deuk naon urang Eropa datang ka urang, bangsa urang teh subur makmur gemah ripah lojin nawi, hampura tongkat ge jadi tanaman, heuh sampeu. Nu jadi anehna cenah negara urang teh subur makmur gemah ripah lojin nawi, tapi nah rakyat loba nu kalapara. Aya naon atuh musuh teh geuningan lain Belanda, musuh teh lain Jepang, saenggeus kemerdekaan mah saha musuh teh nu malingan duit nagara, teh teh musuh, mata lamun duit mah cedor bedil nu gelo kitu mah tuman teuing. Ari bangsat hayam nepi ka coplok kuntuna nu koruptor ukur 2 tahun setengah dihukum teh asal lieur gelo. Tuh, si eta curhat naon teh. Nini maling sampe, maling enog, maling itu, wah seke. Nah ari bangsat karena duit negara, buat di arah langon. Caritana urang teh geus merdeka, tapi geni tah hampura Jepang ingkah, Belanda ingkah, hampura kadang-kadang urang dijajah ku awak urang sorangan. Dijajah kadang-kadang ku bangsa urang sorangan. Ieu nu leuwih bahaya. Saking ku subur makmur gemah ripah lojin nawi negara urang nepi ka bangsa batur pinter ngagali taneuh anu jero bijil emas Freeport Papua. Bangsa batur ngagali taneuh anu jero bijil tembaga Kalimantan Timur. Bangsa batur ngagali tanah anu jero bijil timah tuh Bangka Belitung. Bangsa urang ngagali tanah anu deet boleh. Mata kaduh hitut. Jadi lamun udah ngalakukan hiji perkara teh bangsa urang mah kudu loba diskusi tanpa eksekusi. Jadi nggak eksekusi acan pas saya ngeus teh. Pada boleh. Tambang timah milik batur, tambang tembaga milik batur, tambang perak milik batur. Panu urang Garut mah hiji, naon ngaranna tarik tambah. Lumayan tan 17 Agustus teh kokot teruksak. Bangsa urang teh nepi ka kitu-kitu, nepi ka detik ayeuna. Secara langsung nepi ka detik ana dijajah, ngan dijajah lain ku bedil lain ku meriem, tapi dijajah ku ideologi. Contohna ibu geus kajajah ku bebengok HP. Caritana di akhirat teh mongkleng buta rajim ngoncoran iwal tiku maca Quran cek kiai ge kabeh kitu daun ngagugu ibu teh ngabecos kana HP. Eta teh 24 jam kajen balel panon. Coba diajak yasinan di ngariung malam Jumaah. Heuai jeung heuai mantap. Rumah saya di Wir jempe kokon salah keur HSG foto moleur wae buka puasa jepret pete alhamdulillah rezeki ai keur loba deungeuna mah nalika keur eueuh mah jebleh geuning cing atuh ulah nepi ka aib rumah tangga dibeja-beja ka batur lewat Facebook lewat IG lewat TikTok nanaonan kitu bae. Nu paling parah lalakina usaha bungbeng ka ditu ka dieu kuli mangul kuli macul segala rupa meuli kuota bikeun ka pemajikan salakina keur macul pemajikan TikTokan ajo jing ayo ajo jing ngerakeun lamun umat Islam ge sarupa kitu ka mana Qur'ana ka mana hadisna ka mana masjidna paingan detik ayeuna masjid padag eueuh eusi Qur'an loba eueuh nu muka hadisna keur eueuh nu ngaji mun kana bebengok HP dia bener ya teh rumah sah da ustad-ustad aya mah geus teu kudu nerangkeun hukum teu kudu da hukum mah geus nyarahoeun bisi bapak teu percaya ieu urang tanya bu aing ngomongkeun batur dosa tuh apaleun bu aing ngahina salaki dosa aing pedit ka batur dosa geus nyahoeun geus teu kudu diterangkeun tinggal tanya irah deukeureuun ayeuna deukeureuun di dieu jadi balik di dieu mah udah ngomongkeun batur deui beureum cek kuring ge bab hukum mah terlalu gampang pak ngan pertanyaanna irah urang deukeureuun ustad jeung ustad ge apal wa tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil nyarek pasea tapi nah ustad ge parasea aduh marebutkeun naon bage jeung kudu pasea ha marebutkeun naon usoli jeung teu usoli kunut jeung teu kunut muludan jeung tara muharam jeung teu nama jeung kudu dipasiakeun da anu kudu ditok-patokan paling utama mah hampura lain caritaan tapi pagawean muludan jeung teu muludan batur salat urang salat
batur inget ka nabi urang ge inget ka nabi, batur cinta nabi urang ge cinta nabi, pan makna muludan meme eling kelahiran nabi, batur eling kana lahirna. Gerak tanya tanggal sabaraha nabi lahir? 12 Rabiul Awal poe Senen tahun gajah. Salat zakat saum cinta nabi geus bukti di batur ngan pedah meureun teu boga modal ke muludan. Atau orang-orang NU osok muludan geus tem asa aing pang akangna gerah hargaan dulur urang anu tara.